upami dina akal mah mimiti boga cara pandang la maujuda ila Allah. Pami dina qalbu mah mimiti boga pamadegan. Naon pamadegan teh? La maksuda illa Allah. Tos teu aya anu dipiharep salian ti meunang karidoan ti Gusti Allah. Gitu maksudna teh. Naon margina jigna make kana la maksuda illa Allah. Pan ku teuleum kana hate teh jadi gaduh pangalaman. Nu tadina pikasieun diriadoan geuning eueuhna naon. Gusti hatur nuhun geuning nikmatnya gitu mamagahan amaroh sorangan ku ilmu nu geus aya dina sudur teh gitu. Ti mimiti masalah rezeki diriadohan jadi nikmat. Masalah ajal diriadohan jadi nikmat. Masalah jodoh diriadohan jadi nikmat. Takdir beraneka ragam takdir diriadohan ngadatangkeun rasa nikmat gitu. Gusti geuning pitulung ti anjeun teh gitu. Sakieu nikmatna geuning kanikmatan teh lain saluareun hate. Geuning kanikmatan teh sajeroeun hate. Dan ajan saluareun hate lubak dibubruk dijuruk dipantong. Ari hatena teu robah mah geuning pan nya dugi tah kana kasimpulan eta. Da geus dipecahkan ku manehna teh kan. Rek sare di mana? Puting ieu mah rek sare di apartemen cek babaturanna teh. Apartemen mewah. Ari hatena nu eta keneh lain, nu eta keneh dijamin tah moal sare gitu. Rek sare di mana penting ieu di hotel bintang 5, hatena nu eta keneh lain, masih moal sare tah. Da lain kumaha di luar, kumaha di jero kan. Pindah imah ka mana, pindah imah ka mana pertarosanana ari hatena nu eta lain. Lamun hatena nu tidak pernah berubah, kaayaan ge da moal robah. Tapi lamun hatena tos robah isuk pageto ge robah. Nah kitu maksudna teh. Tamadok jigna tina riadoh teh kana la maksuda ilallah. Tos we tara aya nu di arep-arep dina hirupna teh kajaba kenging ridho kitu ti Gusti Allah.